Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng, teu karaos para mitra dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa urang teraskeun deui. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Salajengna para mitra Rusia Curug Cikidang ieu atuh ieu para mitra kasanggakeun di channel Mang Jaya Official di channel YouTube ieu. Kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan terutami ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Atuh da kirang sareng lepat maya bae nya para wargi sadaya laya wae lepatna kakiranganana seueur neda jembar hapuntenna. Mangga urang teraskeun bae sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-82 ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian ka-83 Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enceng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang bagian ka-83. Mangga para mitra moal kirang moal ngirangan kana dongeng mah masih tetap kieu bae. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-83. Para mitra kaum dangu, saterusna Bahjilun harita teh indit ka imah Aki Antri. Hari ini sejen ngadagoan bari ngarobrol, Bioon jeung Ninining oge marilu ngobrol. Bari ngabeberaha teh ngarah teu nguluwut teuing. Di dieu ading bisa pisan nyaritana, manehna ngabeberaha teh Ninining jeung Bioon. Ku jalan mere harepan nu matak gumbira ngajukeun pamadegan manehanana. Anu ngarasa yakin yen mangkurip moal cilaka, sarta ngabogaan kayakinan yen mangkurip aya dina kasalametan. Atuh Bioon rada kahibur percaya kana omongan ading. Sajabati kitu teh dibeberah ku Pak RT deui. Kocapkeun Bahjilun harita teh kebat lumampah ka imah Aki Antri. Di jalan meninga gedig lantaran hayang buru-buru tepi kanu dituju. Hayang tepung jeung Aki Antri pikeun ngabadamikeun rupa-rupa perkara. Keun sia, kabeneran aya kasempatan nu hade ye. Pikeun nepungan ka Aki Antri. Ayeuna mah moal ka Palangga rek sakalian ngabadamikeun pangabutuh aing sorangan. Moal waka ngabadamikeun urusan mangkurip palina oge. Cek Bahjilun bari ngagedig leumpang hatena ngarasa bunga. Sumanget ngagedur meuni asa paong untungna lantaran aya kasempatan hade keur nepungan Aki Antri nu moal kanyahoan ku adi. Gancangna carita Bahjilun geus tepi ka imah Aki Antri. Kabeneran nu rek ditepungan teh aya keur diuk dihareup bari menerkeun sapu nyere nu pegat simpaina. Barang jol aya semah Aki Antri ngareret bari nanya. Geuning aya si Abah bade naon Abah sapotos nu rusuh. Anda ki teu rusuh kuring teh tenang we da teu aya naon-naon. Ngan memang aya nu rek dibadamikeun ieu teh manawi teu ngaganggu we ka salira Aki. Jawab Bahjilun bari jek diuk dina golodog gigireun pribung. Antu Abah teu madak ngaganggu ka Aki mah da lain keur naon-naon. Tidak kadar menerkeun simpai sapu nyere. Nyewa awut-awutan wae. Yu urang ka jero atuh ngarah laluasa ngobrol ha. Aki Antri cengkat rek ka jero imah, tapi Bahjilun kaburu nempel. Sawiyo sih di dia ngobrolna da moal lami. Aki Antri diuk deui teu tulus ka imah ari sapu nyere ditunda dina golodog. Geus kitu pok deui nanya bangun panasaran. Na aya naon atuh sayeuna teh Abah? Aki teh sadar wah sok sieun aya naon-naon. Nu matak ngariweukeun ka sadareha. Ari sabab Aki teh ngadenge beja yang di lembur urang aya deui kaributan. Aki teh teu hayang mantuan tapi hayang nyaho heula kana ketapna. Anu ngarora nya kumaha kitu? Oh ya rezeki, tadi Aki nyebatkeun teu hayang mantuan kumaha teh? Aya poho Aki teh lain teu hayang mantuan Aki teh nya. Dari lain teu hayang mantuan kitu tah. Ngan hayang nyaho heula kumaha ieu teh ketak nu ngarora kitu? Dibalikan deui ku Aki nyaritanya. Ya rezeki, nu mawi lembur si bonceng teh nuju aya riributan kitu nu.
Tumiba ka kuya warga mangkuri babakunya mah. Tapi sabios eta mah kikeun urang ngobrol nama. Upami parantos age ayeuna mah urang nyawalakeun urusan kuring we. Wah, nah aya naon atuh Abah. Cek Aki Antri bangun rewat. Sabab Bahjilun teu mere teu malire kana urusan umum. Kawas nu hayang jongjon nguruskeun urusan pribadi. Bahjilun bungaheun paroman bear marah mai pok ngajawab kalayan dariana. Kieu Ki, kuring teh saja laporan tina urusan pelet ya. Sakabe babatah ti Aki geus dijalankeun, tapak nyinining geus meunang deui. Buuk ge geus meunang sarta geus dipuasaan sakumaha babatah Aki. Taina kuring bade naroskeun ka Aki na kumaha salajengna ieu teh. Naon nu kudu dijalankeun ku kuring? Sabab geus hayang geura laksana ieu teh hayang hiji laki rabi jeung nyinining. Tak kitu maksud kuring teh Ki. Ceuk Bahjilun. Ngomong estu daria pisan bakat ku hayang tereh rengse. Kalayan hayang hasil maksudna. Atuh Aki Antri meni ungut-ungutan bari imut ngagelenyu socana melong kana beungeut Bahjilun. Oh, kutan teh kitu maksud si Abah teh. Nya teu naon-naon ari kitu mah Abah, Aki ge ngarti. Ari sababareto Aki geus janji yen rek ngabantu kana kahayang Abah. Tapi ke heula Abah, Aki terek nanya heula. Ari taneuh buuk jeung buuk na dikamanakeun ayeuna? Nah dibawa atawa henteu? Aki Antri molohok. Teu disimpen we dina rompok bilih murag di jalan ari dibawa mah. Ieu bade naroskeun teh heula na kumaha salajengna? Nya atuh naon-naon atuh ari kitu mah. Kieu saterusna mah Abah. Lamun buuk jeung taneuh geus ngahiji sarta geus dipuasaan sakumaha mistina, buru-buru bawa ka dieu ku Aki rek dijampean. Atuh saja batik kitu, lamun Abah rek ka dieu deui kudu mawa ka daharan. Nu sakira bakal katarima jeung kadahar ku nyinining. Naon we nu bawari sarta nu kabeuli ku Abah. Ta eta dahareun teh bawa ka dieu urang terapan pelet. Nu saterusna bawa ku Abah ka imah nyinining. Usahakeun sabisa-bisa. Sangkan nyinining milu ngadahar. Tapi moal naon-naon mun kadahar ku indung bapana mah tah kitu Abah. Lamun hal eta geus kajalankeun tangtu bakal hasil. Sarta Abah bakal narima buahna tina hasil usaha Abah sorangan, tak kitu? Ceuk Aki Antri. Bari pepeta nerangkeun naon-naon nu kudu dijalankeun ku Bahjilun. Atuh meni atoheun Bahjilun teh lantaran memang kitu kahayangna. Nya nuhun atuh Ki nuhun pisan sadayana ku kuring bakal dijalankeun. Sarta moal aya nu kaliwat, iraha kudu dibawanya ka dieu deui Ki. Nya iraha we nurutkeun kahayang Abah. Najan ayeuna ge teu naon-naon. Hoyah, hanya kal pisan Ki ayeuna mah moal bisa atuh sabab kuringna riweuh ya ku pagawean. Jeung riweuh ku nulungan mangkurip. Kumaha upami engke pasosore atawa isukan beurang? Ceuk Bahjilun rada handeueul. Lantaran ayeuna mah keur loba urusan. Ih, teu naon-naon eta mah kumaha Abah da Aki mangan sakada rek ngabantu wungkul. Rek iraha-iraha ge kumaha Abah? Ngan ari sakuduna mah leuwih gancang ngarah tereh ka ala buahna, ka petik hasilna. Karasa mangpaatna ku Abah. Tah kitu maksud de Abah. Jawab Aki Antri ayem. Socana melong ka Bahjilun ungut-ungutan, hatena ngarasa ngemplong. Ya nuhun atuh Ki keun ke pasosore rek ka dieu bari mawa syarat-syaratna. Sarta rek ngajalankeun sakabeh babatah ti Aki. Tadina kumaha urusan anu sanesna Ki? Nah teu nuju repot Aki teh. Sabab kuring teh diutus ku Pak RT sareng nusannya nama kitu. Ceuk Bahjilun. Kakara ayeuna ngabejakeun perlu anu sabenerna. Kaperluan anu sabenerna sabab sabada nguruskeun kaperluan pribadi. Aki Antri rada kaget panon melong ka Bahjilun siga nu nganaha-naha teu panuju kana pamadegan Bahjilun. Naon Abah baru teh diutus ku Pak RT? Muhun Ki pangna kuring ka dieu teh diutus ku Pak RT. Jawab Bahjilun rada eraeun. Lantaran hate namah rumasa yen manehna geus mentingkeun urusan pribadi batan kapentingan umum. Salah atuh ari kitu mah Abahna atuh bet dibulak-balik kitu atuh. Sakuduna mah Abah teh ngarengsekeun heula tugas pokok. Mun geus kitu kakara tugas pribadi, ulah ngaheulakeun urusan pribadi dina urusan umum. Sabisa-bisa kudu urusan umum heula kakara urusan pribadi, tak kitu Abah. Rumaos Ki memang kitu kaayaan kuring teh. Tapi moal di kapayun mana? Deui mah kapaksa we bising teu aya deui waktos nu alus. Bahjilun narima kana kasalahanana, rumasa geus salah nempatkeun tanggung jawab.
Nyahog atuh dihampura sakali ieu mah ku abah. Ngan engke deui ulah kitu. Ari sabab urang teh keur ngebantu tugas umum, terus dipake tugas pribadi atawa keur kapentingan pribadi. Eta hal teh goreng balukarna nimulkeun rupa-rupa tafsiran ti jalma lian. Nu engkena bakal ngabuahkeun fitnah, nu bakal ngarugikeun ka urang jeung ka jalma loba, tah kitu abah. Cek Aki Antri siga nu can wareg mapatahan ka Bah Jilun. Mun kartos ki. Rumaos kuring geus salah lengkah, kumawani mentengkeun urusan sorangan badan urusan umum. Cek Bah Jilun. Manehna tetep ngarumasakeun salah. Jeung deui teu wani mungpang kana papatah Aki Antri, geus kitu Aki Antri nanya deui. Nyahog atukeun wae ari geus mah geus teh ayeuna Aki rek nanya. Nya diutus naon ku Pak RT teh? Aya naon jiga nu dinesna keur ieu teh? Kieu ki ti kamari teh mangkurip teh teu mulang-mulang lantaran tas aya kaributan ngeunaan leungitna Nyining. Tapi sabada dipariksa nu bener-bener leungit teh lain Nyining, tapi bapana nyatana mangkurip. Talugikeun ka ayeuna mangkurip teh teu aya wae sarta geus dipilari ka mana-mani. Tetep ae teu kapanggih ki. Da kumargi kitu ayeuna teh Pak RT jeung para kancana geura naon teh geus ngarasa taak, teu sanggup mikiran hal ieu teh. Kapaksa we saja mun tulung ka Aki kanggo ngarengsekeunana. Margi nu ngarora rumaos teu tiasa nulungan ka kulawarga mangkurip. Sakitu ka aya di ditu teh ki. Kaharti atuh tapi ayeuna kudu kumaha atuh Aki teh. Sumuhun diaturanan deui we ka bumi mangkurip ayeuna. Diantosan ku sadayana margi nuju kempel di ditu, seueur jalmi pokona mah. Jawab Bah Jilun tegas. Manehna kakara ayeuna nepikeun amanat ti Pak RT. Nyahog atuh. Aki rek ka ditu ayeuna. Da memang geus teu geunah rasa. Kawas-kawas loba nu ngomongkeun. Kedaguan sakedeung Aki rek dangdan heula nya. Mangga ki ku abdi diantosan. Bah Jilun sopana keur ngajawabna. Geus kitu mah jep-jempe. Aki Antri ka jero imah rek disalin ari Abah Jilun ngadaguan di luar bari ngupat dina hatena. Untung Aki Antri aya di imahna. Mun kieu mah aing teh masih untung atuh manggi kauntungan. Sabab hasil nu dimaksud laksana nu diseja. Tapi kumaha urusan mangkuripnya na bakal kapanggih teh moal gitu. Aing mah can yakin ye. Hari sabab geus puguh nu aya nu ngancam sok sieun aya nu maehan we ku jalma jahat. Kitu cek hate Bah Jilun. Bari melong kaburuan pipikiran kumalayang kanu angang inget ka mangkurip nu can karuhan nasibna. Tekung silila are Aki Antri kaluar deui geus saged meunang dangdan. Sakumaha biasana geus kitu mah teu laloba omong deui. Tuluy arinit ngajugjug ka imah mangkurip rek nyawalakeun jalma nu leungit teh. Para mitra kaum dangu, teu kacatur di jalana harita teh urang kocapkeun geus tepi we. Bah Jilun jeung Aki Antri geus kumpul di imah mangkurip dibageakeun ku sakur anu hadir. Sararea ngaharepkeun sangkan Aki Antri bisa ngarengsekeun perkara leungitna mangkurip. Alah, nah lami-lami teuing ki, ibu angkat-angkatan tapi kumaha ieu teh? Abdi mah jeung rencangan geus lami ngantosan, cek Pak RT bangun penasaran. Hayang nyaho kana sabab musababna. Panonna melong ka Aki Antri puguh we Bah Jilun meninggal lenyap. Sok sieun Aki Antri ngabejakeun kasalahan manehna. Tapi untung Aki Antri surti bubuhan hiji kolot nu geus legok tapak genteng kade. Hampura lat meusan mah Pak RT. Aki teh teu bisa buru-buru nyumponan pangonang da puguh di imah teh aya urusan. Ieu teh aya semah nu minta tulung ka Aki, biasa nu marenta ubar. Untung sakitu ge manehna teu lila da aya urusan sejen cenah. Tah kitu sababna mah hampura we ku sararea Aki teh ngarti kana hal ieu Aki oge. Jawab Aki Antri. Harita teh para mitra es tuning matak ngeunah keur Bah Jilun. Tadi mah geus deg-degan ayeuna mah jadi ngemplong asa hampang. Ari Pak RT ungut-ungutan pok nyarita deui. Nya nuhun atuh Pak Aki lah. Pak Aki. Nuhun atuh Aki ari enga-enga sumping mah. Sawios lah sakitu malah da tiasa keneh dijalankeun kalayan tenang, teu matak ngaganggu acara. Malima abdi teh ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan Aki ka dieu. Nu tangtos bakal janten harapan balarea, margi Aki teh sasat diandalkeun pisan ku sadayana teh. Punten we abdi sadayana kumaha wantun ngaganggu ka Aki. Henteu ngaganggu da geus biasa Aki mah.
Ngan aki teh rada luas. Aya naon atuh ieu teh? Di imah jangkurip meniloba jelema, kawas-kawas keur aya masalah. Aya naon usahnyana aki teh penasaran ieu teh. Aki Antri api-api sanyaho hayang ngakurkeun laporan ti Bajilun jeung ti Pak RT bisi pasalia. Sedengkeun jalma-jalma nu aya di dinya harita teh manis simpe, kaya nu wani ngaganggu kanu keur gunem catur. Kieu salerna maki, pang aki diangkir ka dieu teh. Sanes bade disenangkeun, sanes bade dileueutkeun, nanging bade dipuntangan tulung ku kulawarga Bioon khususna. Atuh kusadayana dina umumna, margi kasusah Bioon teh jadi kasusah balarea. Kaina kapaksa abdi teh muntang tulung ka aki. Margi abdi sadayana tos teu sangem ngarengsekeun ieu perkara. Tak kitu salerna maki, cek Pak RT Daryanaker. Oh, ari nu jadi masalahna naon atuh? Mangkurip ki anjeunna leungit ti kamari teu mulang-mulang. Abdi sadayana ngarasa melang sabab ku leungitna mangkurip teh jadi timur rupa-rupa sangkaan jeung tafsiran nu lain-lain. Margi samemehna aya heula kaributan nu matak reuwas ka sararea. Kieu lalakonna teh. Derak-dak harita para mitra. Pak RT nyaritakeun lalakonna ti mimiti aya kaributan di lemur peuting tadi. Tug nepi kadanget harita ku Aki Antri di Bandungan kalayan Daria pisan. Oh, jadi kitu lalakonna teh nya. Jadi ayeuna teh keur mikiran nu leungit. Kumaha ari maksud Pak RT? Cek Aki Antri bari neuteu. Mohon ki aya abdi mah sadayana nuju mikiran mangkurip nu leungit we. Ari maksud abdi bade nyuhunkeun tulung ka Aki. Nah kumaha carana kanggo milarian mangkurip? Da abdi sadayana parantos taak teu sangem milarianana. Oh, kitu jadi nadenya. Ke atuh Aki rek mikir heula. Cep sararea jempe. Nu hadir di dinya para mitra taya nu wani nyarita kabeh ngadagoan jawaban ti Aki Antri. Nah kumaha putusanana ari Bioon jeung Nining meuni geus teu geunah cicing. Salempang bisi mangkurip teu kapanggih deui atawa bisi geus dibinasa ku jalma jahat. Sanggeus rada lila Aki Antri narik napas bangun seunggah. Tuluy nyeungeut heula padudan samemeh nyarita deui ngenyot ududna lelebnaker. Hasilna meuni nyerbung ka luhur minuhan tepas. Ulah susah ulah bingung mangkurip mah teu nanaon. Malah mah ayeuna keur aya di setengahing perjalanan. Urang daragoan we datangna na kumaha kaayaan manehanana. Ngan yakin aya keneh di kieuna. Keun ulah ngarasa melang, anggur mah doakeun ku sararea sing salamet tepi ka lemur. Cek Aki Antri ngabeberah ka sararea. Mere harepan nu kacidahadena puguh Bioon jeung Nining bunga heunaker. Percaya sagemblengna kana katerangan Aki Antri nu memang bisa dipercaya. Di mana ayeuna kira-kira na Aki na tebih keneh atawa tos caket? Cek Bioon bangun teu sabar, hayang nyaho kana kaayaan salakina. Mohon ki di mana kinten-kinten Aki? Pak RT kabawakeun panasaran. Ih, duka teuing Aki mah teu nyaho dikira-kira mah teu bisa nangtukeun di mana-manana. Nganu katangkep ku hati Aki mangkurip teh aya keneh di kieuna. Henteu cilaka atawa binasa sakumaha nu dipikahariwang ku urang sararea. Jawab Aki Antri tetep ayem. Sararea ngarasa bunga lantaran anu dipikamelang geus aya wewengan, geus aya gambaran, aya harapan anyar nu matak nyugemakeun. Nya nuhun atuh ari kitu maki, abdi sadaya ngaraos regreg tapi kedah kumaha atuh ari geus ieu ye. Saha kinten-kintenan nu geus ngaributkeun ka lemur urang teh? Margi nu jahatna can katewak, moal tentrem sarta moal aman. Ceuk Pak RT hayang yakin kanu jahatna. Ngarah puguh mikiranana sabab mun teu aya cekeleuna mah bisi isuk pageto aya deui riributan sejen. Ari Aki mah teu bisa nangtukeun secara pasti. Nah saha nu jahatna sabab can kanyahoan bukti-buktina. Tapi lamun nilik kana lalakon tadi moal jauh ti si Ruhya jeung Aki Jumi nu jahatna teh. Ari sabab teu aya urusan ti geus aya urusan ti samemehna. Mustahil make ngariweukeun ka urang mun eueuh urusan tadi nama. Jadi ayeuna mah teu kudu mikiran nu lain-lain, tudingkeun we kanu tadi geus nyieun pucuk ti girang. Sok sanajan can yakin ge ari taksiran mah kudu aya. Ngarah urang jadi waspada kitu ceuk pamadegan Aki teh. Upami tos kitu mah atuh lah margi tos aya wartosnya. Yen Aki Jumin anu kagungan ilmu sehat, kagungan ilmu anu ngabahayakeun, nya kumaha atuh ngalawana ari kitu ki? Da abdi mah teu sangem, cek Pak RT. Nyarita Daria pisan hayang menang bantuan ti Aki Antri nu memang luhur elmuna.
Nya, ari geus puguh kitu mah. Tang tu aki ge moal cicingeun. Ngan moal nyieun pokal ti jirang we aki mah kumaha manehna. Lamun manehna nyieun kaributan ngabahayakeun, tang tu aki moal cicingeun. Tapi ari manehna teu naon-naon mah aki ge teu bisa naon-naon Pak RT. Keun bae kumaha manehanana. Da aki ge moal ngantep karep ka batur salemur nu dihina deungeun. Cek aki antri. Estu matak regreg ka sararea teu matak salempang teuing. Malah bioon jeung nyinining ge ngarasa tenang hatena. Teu keung siga tadi atuh Pak RT jeung Bah Jilun katut ading asa gede harepan. Nuhun atuh ki abdi ge regreg ari kitu mah, muga-muga we ulah aya terusna. Nu jahat jeung nu teu leungeus sing tereh eling, ulah kamalinaan teuing. Ngan abdi teh lah gaduh taksiran mun kieu carana mah aki Jumin jeung si Ruhya teh samemeh rengse masalahna teh moal waleh ngaganggu ka urang. Margi si Ruhya hayangeun ka nyinining. Tah kitu jadi sabab musababna maki, ceuk Pak RT dari pisan. Heueuh kaharti ku aki oge. Keun bae teu kudu sieun-sieun da urang mah teu boga niat jahat ka batur. Ngalampahkeun naon-naon oge ngan ukur keur ngabela diri. Keun bae teu kudu sieun atawa hariwang sababna naon ge aya dua hitunganana. Ceuk aki antri. Tetep matak gede harepan dina nyaritana teh teu matak seungah ka sararea. Akhirna aki antri jeung sakabeh nu aya di dinya ngariung bari ngobrol. Sagala dicaritakeun. Nyinining jeung bioon ngarasa tenang ayeuna mah sabab geus aya cekeleun ngeunaan Mangkurip. Sararea percaya kana katerangan ti aki antri yen Mangkurip aya keneh di kieu. Para mitra kaum dangu, akhirna para wargi sadaya kirawan Cimanceran. Di sisi lemur belah kulon aya nu leumpang sorangan meningaleng hoy bangun lungse. Siga nu beak tanaga kawan tugas capek ti kamari keneh. Poho dahar poho kana sare horeng nu leumpang teh para mitra Mangkurip nu geus tepi ka sisi lemur Cibonteng. Kesang nangusur maseuhan baju beungeut burahay beureum bakat ku capek jeung kapanasan. Alhamdulillah teu burung tepi ka lemur aing teh ya. Si Ruhya eueuh nyusul nu hartina teu nyahoeun ka aing balik sorangan. Tapi kumaha ari nasib anak aing na aya di imah atawa henteu? Matak bingung we ya. Mun kieu carana mah lantaran kabeh ge matak pikiraneun wungkul. Naon nu kajadian sanyana? Saha nu ngajirim jadi anak aing? Saha nu ngajirim jadi oray? Na oray kitu nu jadi anak aing atawa anak aing nu jadi oray? Lah, matak bingung mikiranana, matak susah neanganana. Kamana ari anak aingnya? Bari leumpang teh Mangkurip teu oleh mikiran nu jadi anak. Lantaran nepi kadanget harita can kanyahoan nasibna can aya laratan utangtu. Nah kamana nyinining teh nu sanyana, tapi najan kitu ge hate Mangkurip teger. Lantaran yakin aki Jumin geus aya nu newak, nu hartina moal bahaya teuing ka manehna. Ngan Mangkurip rada melang bisi si Ruhya nu keur kasurupan teh datang deui ka lemur Cibonteng. Teu karasa Mangkurip anyog ka pakarangan imahna. Manehna meninga jenghok lantaran didinya loba jalma nu pating rariung bangun bingung. Ditepas jeung diburuan loba jalma kawas keur ka papatena. Puguh Mangkurip meni colohok bengong leumpang ngaraneg heula bari ngupat dina hatena. Ai. Na aya naon di imah aing teh ye? Na geuning bet loba manusa. Beuh, palang siang aya kaributan ye atawa aya kapapatenan. Ceuk sangkaan Mangkurip mah kitu para wargi sadaya. Bari tuluy ngalengkah lalaunan dina kaayaan kitu ading nu usik sisi bilik. Kaparengan ngareret atuh meni ngarenyag reuas jeung atoh pok ngomong meni bedas. Itu Mangkurip datang. Itu Mangkurip datang. Cenah bari nunjuk ka Mangkurip nu keur ngalenghoy leumpang. Puguh sararea curinghak sarta bareng ngareret ka palabah Mangkurip malah bioon tuluy nangtung tuturubun turun kaburuan bakat ku bunga hayang ngabagiakeun ka salakina nu kakara datang. Kang Kurip, tas di mana tuh ieu teh meni kamalinaan teuing init-initan teh? Bioon nanya bari mapag salakina. Nu sejen olohok ari nyinining siga nu kasima nempo bapana datang. Pas neangan si Nyai akang teh on tapi lebeng teu kapanggih. Ari di imah aya naon atuh jiga-jiga aya kapapatenan? Saha nu maot? Mangkurip malik nanya. Panon melong katepas jiga nu hayang geura nyaho. Teu aya naon-naon Kang, loba jalma sote keur nungguan Kang Kurip we. Yuk ka jero atuh itu aki antri jeung Pak RT nungguan ti isu keneh. Cek bioon marah mai. Hatena ngarasa ngemplong lantaran salakina salamet. Para mitra Mang Urip teu ngomong deui tuluy unggah ka tepas.
Nu ngabagiakeun meniraong menanya paheula-heula ka Mangkurip. Tapi Mangkurip ukur palahak polohok nempoan kaayaan di dinya bangun heran. Tapi barang nempo ka anakna Mangkurip meningarahuh bangun lugina hate. Nyai, nah geuning geus aya di imah, tas di mana nyai teh? Mangkurip nanya ka anakna. Nu harita keur colohok teu ngartieun pok nanya. Hari bapa tas di mana meni getol teuing bapa? Apaan keur neangan hidup bapa teh? Tapi na ayeuna geus aya di imah. Ku jadi bingung bapa teh na kumaha kaayaan usahana ieu teh. Mangkurip ngareret ka Aki Antri. Nu tadi ngan ukur colohok bari imut. Sok calikeun atuh Kang Kurip sing tenang ngarah pugu. Cek Bioon nitah diukeula ka Mangkurip da harita kalah lajag lejeg teu pugu. Siga nu samar polah jeung samarampa jeung kaweureu kunu padananya. Mangkurip teu ngomong deui gek diuk digireun lawang ka tengah imah. Panon rerat-reret ka sakur nu hadir nu harita carolohok ka Mangkurip. Malah nu tadi ngariung di buruan ge ronghok dina golodog harayang nyaho. Keburung datang geuning lantaran teu sulaya tina sangkaan Aki. Teteh Jang Kurip teh datang kalayan salamet. Kumaha lalakonna itu Jang Kurip? Aki teh jadi heran ieu teh. Cek Aki Antri bari neuteub ka Mangkurip hayang geura nyaho kana lalakonna. Atuh jep nu sejen jempe teu aya nu wani ngarewong ka Aki Antri. Malah ka Bioon ge jeung ka Nyinining anu kacida ngarasa panasaranana teu kumaha wani ngaganggu. Mata kreuwas tadina maki tapi ayeuna kareuwas kuring teh kaupahan ku ayana anak kuring di dieu. Ngan hanya kawe. Naon teh sajabati kitu teh ngarasa heran kumaha atuh ieu mimitina. Aya naon pating rariung di imah ieu teh? Mangkurip kalah malik nanya. Manehna leuwih panasaran. Hayang geura nyaho kumaha kajadianana. Salah atuh lamun di imah pangheulana nyaritakeun lalakon mah. Nu leuwih alus mah Jang Kurip kudu medar lalakon. Kumaha mimitina? Tas di mana? Jeung naon nu kaalaman ku Jang Kurip? Sok caritakeun ka sararea ngarapuguh jujutanana. Cek Aki Antri. Teu buru-buru ngabejakeun kaayaan di imah lantaran hayang nyaho heula kana lalakon Mangkurip. Mohon Mang, ayeuna mah lah geura pedar we lalakonna Mang. Kumaha atuh sanyana? Tas di mana jeung kumaha kajadian Mangkurip teh? Cek Pak RT milu nanya. Kalayan teu loba catur para mitra dadak-dak Mangkurip nyaritakeun pangalamanana. Ditetek teu aya nu kaliwat, dimimiti kaluar ti imah basa aya riributan di lemur teh. Ku sararea di barandungan tali tinaker diakurkeun jeung pangalaman manehanan. Kumaha Aki Antri itu para mitra? Aki Antri mah ungut-ungutan manahna rada salempang. Sabab ku diterangkeun lalakon Mangkurip jadi kanyahoan yen Aki Jumin jeung si Ruhya bener-bener jahat taya ras-rasan. Tak kitu lalakonna teh kitu deui kasadayana nu mata kuring teh heran nah Nyinining geus aya di imah. Nah kumaha tulisannyana ieu teh? Ceuk Mangkurip mungkas pedaranana. Panon ngareret ka Nyinining. Da abi mah teu ka mana-mana Pak, aya we di imah. Cek Nyinining bari ngareret ka bapana, hatena ngarasa heran. Keun bae Jang Kurip teu kudu heran. Ari lantaran mana kitu ge geus aya lalakonna. Urang teh ngan ukur leuwas jeung capek, da ari si Nyai mah tetep aya di imah teu ka mana-mana. Cek Aki Antri, siga nu teu ngarasa naon-naon tapi tetep ayem bangun teu milu mikiran. Padahal di mana dina manahna rada salempang bisi Aki Jumine teuli nu akhirna jadi mamalah. Tapi ki kuring rada heran aya nu teu mata kaharti teu cing keur terangkeun heula atuh. Kumaha lalakonna ieu teh? Mangkurip panasaran da canyaho teu talangke derek-dek diterangkeun ku Pak RT. Sakur nu kajadian mah kabeh dibejakeun ka Mangkurip. Nu sejen ukur unggut-unggutan tanda satuju kana omongan Pak RT. Oh, jadi kitu lalakonna teh nya. Nah, atuh make aya kajadian kitu nya. Naon jadi sababna ieu teh ki? Saha nu geus nipu ka urang teh? Mangkurip ngareret ka Aki Antri hayang dijelaskeun nu sabenerna. Salah Jang Kurip. Ka urang teh teu aya nu nipu, tapi aya nu nulungan ngabelaan Nyinining. Eta mah pek we palikiran saha kira-kirana? Ngantang tuh lain manusia biasa. Aki Antri kalah mere pertanyaan. Sarerea ngahuleng. Da teu aya nu bisa neguh anu sabenerna. Sarerea bingung tapi lila-lila mah Nyinining sadar. Manehna mah boga dua pangawal nyatana dua emban siluman. Nu ngaran Nyi Halama jeung Halamitea.
Nining ungut-ungutan dina hatena nganuhunkeun kanuduaan lantaran manehna geus dibelaan ku eman siluman nu dua. Nah, kalahkah ngaharulang teu nyaraho? Henteu ki henteu, jawab sarerea anu aya di dinya reang. Nyarebut teu nyaho kanu sabenerna. Aki antri ungut-ungutan panon melong ka Nyinining, ku Nyinining ge kaharti, tapi manehna teu loba omong. Masa anu sanyana tuh ki, sanu ngabelaan ka Nining teh? Na oraya atawa naon ieu teh? Cek ading bari neuteup ka Aki Antri. Nu sejen colohok ngadaguan jawaban ti Aki Antri. Bener. Ari jirimna mah orai, tapi lusanya mah lain kitu. Da eta mah tetempuan Aki Juming jeung si Ruya wungkul. Saat nusanyana siluman, ading beuki panasaran. Ngan Nyinining nu bisa nerangkeun asa-asana. Aki Antri ngareret ka Nyinining nu harita ngahulang bae. Satu nyai siluman atau jurig? Ading nanya manehna panasaran. Bisi Nyinining boga kabogoh ka siluman, hate ading rada lenyapan. Duh kada abdi mah teu terang, jawab Nyinining. Cep sarerea jempe panon marelong ka Aki Antri, kawas nu hayang diterangkeun kalayan yakin. Ngarah teu matak jadi pikiran ka sarerea. Geus atuh ayeuna mah teu kudu dipalikiran teuing. Anggap we sagala rupa geus beres. Sabab nu dipikahariwang geus datang. Sarerea salamet teu aya naon-naon. Samalah nu nulungan ka Nyinining ge Aki mah teu bisa nyerangkeun, bisi nyalahan. Keun bae da moal naon-naon teu matak bahaya ka sarerea. Sugan we ka hareupna moal jadi mamana. Ayeuna mah muji syukur ka Nu Maha Kawasa, yen urang sarerea geus salamet tina sagala rupa gogoda jeung dodoja. Sakitu ti Aki teh. Ngan omat sarerea kudu waspada, bisi aya kajadian nu leuwih bahaya batan tadi. Sarerea kudu carincing pageuh kancing. Ulah melencing babakuna mah. Cek Aki Antri, teu daekeun nerangkeun ka aya nu sanyana lain teu nyahoeun ngan bisi matak goreng temahna, bisi aya tafsiran nu teu puguh ti balarea. Nya ari kitu mah anggap rengse we atuh. Keun bae teu kudu loba pikiran lah lantaran sarerea salamet, nu penting umpan urang yang udah salametan lain. Cek Pak RT. Si Ganu Haja mungkas riungan sangkan para mitra masalah mangkurip dianggap tuntas. Tah bener kitu we atuh ayeuna malah keun bae ari geus puguh teu matak bahaya mah. Urang sami-sami nganuhunkeun we ka Nu Maha Kawasa nu geus nang tayungan ka umatna. Oge kuring teu hilap ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ridho kalayan ikhlas, ngabela jeung ngabantu ka kuring nu keur meunang kariweuh. Sakali dihatur nuhun ka sadayana, ceuk mangkurip. Bari rarat-reret ka nu ngariung. Saterusna nu ngariung teh ngobrol ngaler ngidul meuni sagala dicaritakeun. Bioon hideung nyadiakeun kadaharan sor disuguhkeun ka nu ngariung. Atuh recok barang dahar balak kecerakan. Mangkurip beus poho kana kariwas jeung kacape. Kahibur ku batur salemurna nu barela ka manehanana. Sarerea ngarasa bungah asa teu aya di nu matak sieun jeung keueung sabab nu jahatna geus beunang. Ari kulawarga mangkurip salamet. Para mitra kaum dangu. Kira-kira jam 2 beurang sarerea bubar. Pating laleos ka imah masing-masing. Loba nu tuluy sare lantaran peuting tadi kurang sare malah ma aya nu teu sare pisan. Sedengkeun di imah mangkurip ngan kari kulawarga ngariung di tengah imah si Ganu sono pisan. Waktosna seep di para mitra.